Bingung kieu euy. Nya saya move on. Mupohokeun di jelema gini hese. Ih. Ngobrol, Emang ya dengikeun move on mah lain ngobrolkeun, tapi move on mah berpindah. Jadi berpindah ke hiji tempat ke tempat lain. Lain ngobrolkeun, aneh wae di mana move on ngobrolkeun. Ieu mah. Jadi nya move on mah berpindah gitu, ulah lain ngobrolkeun. Ararane wae. Saha eta move on ngobrolkeun. Nah, gitu paham? Kemana budak teh sini? ya euy. Pindah kan? Maksud aing kalian pindah ka luhur, Kumaha? pindah ka anu lain. Bieur kata anjir mah eta mah. You know I'm gonna get Lapar kieu euy. Mi yuk. Ayo, coba apar ya kira? Ayo. Ayo lah. Nah, digana tengah kue kieu mah teh Indomie. Gua tak mantep eta mah. Indomie. Tahu? Nyangka aing mah setelah sekian lama kita jadi balad. Ternyata maneh musuh di balik batu. Geus lah sampe dia ini mah ngomong di urang pada komik. Duk beli mie sedap sorangan pinjam duit lah. Mau duit ya jangan beli mie sedap. Kumahanya cara ngajauh si awewe padahal urang teh cuek, pedit, udah amatan. Jauh kata baik deh. Oke saran deh. Sebenarnya mah salah sih, udah mah lain gitu. Lamun hayang ngaju ke awal mah ya. Mun hayang ngaju ke awal mah bageun. Kudu perhatian. Pokoknya ulah bodo amat, pokoknya mah kudu perhatian tanyakeun mana keur naon wae. Jadi perhatian urang teh. Kemana? Tapi oke. Sebenarnya diberi pap. Kurang cobaan deh. Anjir naon tanan di mana bener kalau beki bogohun anjir awewena. Hah? Itu normal. Lain awe eta. Lain awe asina. Itu normal awe eta mah. Awe anu kitu kurang mah asina. Naon dari mana eta di jebruk itu minum kecipanon terus ka perempuan ku setum. Nyawa teh sedih, ya teh sedih, nyawa teh sedih gitu. Ini mah tengah pisan. Sedih kunaon atau di mana? Mah nyawa kan, awe nu deketan kuburan. Heuh nya. Suka teh beneran bobogeun gitu. Ada pak teh ngajadikeun pelayan semata. Anjir ini gitu teh. Nya heuh atuh peuring naon atuh lompatan dina mata.